Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'arodat himmatu salikin antakifa indama kusyifalaha. Ma'arodat tengah maksud naon himmatu salikin cita-citana jalma anu suluk Aisa irin tegesna jalma nu leumpang ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala. Antakipa kana yen eureun himmah indama dekeuten perkara kusyifa nu dibuka ma. Laha kana himmah fi asnai suluki dina tengah-tengah suluk leumpang minal ma'arifi buktina pirang-pirang ma'rifat wal asrori sareng pirang-pirang rahasia wal anwari sareng pirang-pirang cahaya. Bi ayyaro kuyen ningali salik anama kana saestuna perkara wasola anu tepi salik ilaihi kana emma minal ma'rifati buktina ma'rifat wa dzauqil ahwali jeung ngasaana pirang-pirang tingkah wa munazalatil maqamati sareng ngicingan nana martabat. Huwa eta ari emma algoyatul kuswa eta pameakan anu jauh wa nihayatu jeung tegasna jauh panungtungan wa nihayatu jeung tegasna panungtungan. Patakipu tuluy eureun naon himmatuhu himmahna cita-citana salik indahu dekeuten perkara. Wayata asyaku sareng nyongsrong itu salik hukana emma. Wa yuhibbu sareng mika cinta mika resep salik hukana emma. Awayaro atawa ningali salik anama kana saestuna perkara. Paukoh wanu tetep maluhureun emma. A'domu eta leuwih agung minhu tibatan emma mawasola. Lakinahu tatapina salik yakna'u eta ngalap cukup salik bidalika kuitu emma wasola. Wayaro sareng ningali salik annafihi saestuna kana saestuna etep dina emma wasola alkifayata aya kacukupan. Falayarko tuluy teu naek ieu salik bihimatihi ku himmahna salik. Wa awyaro atawa ningali salik kusuro himatihi kana kurang himmahna salik aniroki tina unggah lima kana perkara paukohu anu tetep maluhureun ma. Ilawan nadat kecuali ngagero hukasalik naon hawatiful hakikoti pirang-pirang anu nyora ti jihad hakikat ilahiyah mangsa kapangeranan. Ail hawatipu tegasna pirang-pirang anu nyora alati anu tahtipu nyora lati ala qalbihi kana hate na salik min jihatil hakikoti ti arah hakikat al ilahiyah anu bangsa pangeran. Wayah tamilu sareng pantes sareng narima pantes naon anal makna saestuna makna ila nadahu eta kecuali ngagero hukasalik naon lisanu halin lisan tingkah al haqiqati anu bangsa hakikat alati anu ku sifat dibukakeun lati lahu kasalik sir kudu lempang anjeun wajida jeung kudu dines anjeun pisairi dina lempang latakib ulah eureun anjeun. Fa innalladzi karana saestuna anu tatlubu nyupri anjeun hukaladi wa huwa jeung ari ladi usuluka eta usul anjeun ilal maula ka pangeran. Wa adam rukuni qalbika sareng henteu condong hate anjeun. Condongna hate anjeun ila syai'in kana hiji perkara siwa wa nu salian ti maula amamaka
eta tetep dihareupeun anjeun. Pala takib atuh ulah eureun anjeun indama deukeuteun perkara. Kusifa anu dibukakeun mak laka ka anjeun. Wala tabarrojat jeung teu ngalahirkeun. Aidu adharu tegasna teu ngadohirkeun. Laka ka anjeun mahasina kana pirang-pirang kaalusanana mukawanat naon dawahirul makunati dohirna pirang-pirang anu aya. Naon dawahirul mukawanati gitu. Dohirna pirang-pirang anu diayakeun. Katashiril kholqi saperti nalukeunana makhluk. Laka ka anjeun wa iqbalihim sareng madepna kholqi alaika ka anjeun wa tausiati sareng dijembarkeun fid dunya di dunya wa dhuhuri khawarikil adati sareng dohirna pirang-pirang anu ngabedah kana adat. Katashiril hayawanati saperti ditundukkeunana pirang-pirang sato. Wal masyi sareng lempang alal ma'i luhureun cai. Wat tarabui sareng sila fil hawa'i di awang-awang. Wal ittilai sareng ningali ala asraril khalaiki kana pirang-pirang rahasia pirang-pirang makhluk. Wa khawasil wujudi sareng pirang-pirang katangtuan perkara anu aya. Bihi kana nida. Innama aya nida lain bihi wa taksiril kalangkung wa taksiril qalili sareng ngalobakeun anu saeutik minato ami tina kadaharan wa toil ardi sareng ditelepna bumi wa nahwi dzalika sareng saumpamana itu tashir mimma buktina perkara tamilu anu condong na nafsu hate lahu kana ma ilawan adat kecuali ngagero kakaka anjeun naon haqo ikuha pirang-pirang hakikatna mukawanat ai bawatin wa tegasna pirang-pirang batinna mukawanat nidaan maknawian kalawan panggeron bangsa manawi wa ilam tasur jeung sanajan teu ngarasa anjeun bihi kana nida. Innama nahnu pastina kami fitnatun eta cocoba ai ibtilaun tegasna cocoba wa ikhtiyarun jeung tegasna mah cocoba wa ikhtibarun jeung tegasna cocoba. Pala takburatu ulah kapincut anjeun ai fala taftin tegasna maka ulah ka pincut anjeun bina ku kami wala takib jeung ulah eureun anjeun indana deukeuteun kami wala tajal jeung ulah ngajadikeun anjeun nafsaka kana hate anjeun rikon kana jadi abid lana pikeun kami patah tajiba mangka narima kahijab anjeun bina ku sababu kami anillahi ti Allah liana dalika kana saestuna wukuf kufrun eta ngufuran li hakil munimi kana hakna zat anu mapari nikmat wa syukrul ni'ami sareng ari syukur kana pirang-pirang nikmat bil iqbali eta kumadep alal munimi kadat anu mapari nikmat wal i'radu sareng ari ngabalir anhu tina munim bil wukupi ku eureun ku cicing ma'ani ami sarta pirang-pirang nikmat aksul matlubi eta sabalikna perkara anu dipenta. Wallahu a'lam.